hina matanya sekedar menghasilkan hina agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Mandak ayalah ayat ya wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Allahu a'lamu bimuradihi wa dzarilan ninggal sira Muhammad kutusan ninggal sira Muhammad alladzina takhadhu ingong akeh kang pada andadaakeun ya alladzina kabeh dinahum ing agamane alladzina kuliput tegasong akeh kang den perdi alladzina kabeh ing din laibau wa lahwa andadaakeun ing memengan wa lahwa ihim kalawan angguguyonakeunane alladzina bihi kalawan din wa gharratuhumul hayatud dunya lan nipuhum ing alladzina apa kauripan dunya fala tata'allahu maka aja ganggu sira Muhammad lahum gadwe alladzina wa hadza qabla al-amri bil qital lan utawi ikilah iki fala tata'arad lan utai kilayat wa dzaril ladzina takhadhu ikut tetep ing dalem sadurunge parentah kalawan perang wa dzakilan mituturan sira Muhammad tegese mituturan sira Muhammad bihi kalawan Al-Qur'an bil Qur'ani tegese kalawan Al-Qur'an ana saing manusia li Allah depon dianda oranana tubsala den pasrahakeun opo nafsun awak-awakan Uslama tegese dan pasrahakeun ya nafsu ilal hilaki maring neraka bima kasabat kalawan barang kang usaha ya nafsu amilat tegese ngamal ya nafsu laisa laha min dunillahi kang oranana ikut tetep kade nafsun saking salian Allah igrihi tegese lian Allah waliyun sapa kang ngaropean nasirun tegese kang ngurus kang nulungi wala syafi'un lan orana sapa kang nyapaatan yamnau kang igaya syafi'an ha saking nafsun al-'adzaba ing siksa wa in ta'dil kula adlin lan lamun nebus sira kula adlin kalawan saban-saban tebusan tafdi tegese nebus wa in ta'dil lan lamun nebus ya nafsun kula adlin kalawan saban-saban tebusan tafdi tegese nebus ya nafsun kula fidain kalawan saban-saban tebusan da yukhad min maka orana den ala pemina saking nafsun ma tufda bihi orang ada yang alap saking nafsun apa barang kang den tebus ya nafsun bihi kalawan ulaika utai mangkono itu utai mangkono alladzina iku alladzina wong ake usilu kang den pasrahkeun ya alladzina kabeh bima kasabu kalawan barang kang ngausaha ya alladzina kabeh lahum iku tetep kadue alladzina syarabun utai umbean min hamimi yaking banyu kang panas main balagun nihayatul hararah tegese banyu kang tumegayama kalawan katobing panas wa azabun alim lan siksa kang larang muliman tegese kang ngalarakeun bimakanu kalawan barang kang ana ya alladzina kabeh yakfuruna iku pada kalufur ya alladzina kabeh bi kufrihim kalawan kufure alladzina kabeh gul anad'u
ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah memeh diinstruksikeun perang dalam rangka dakwah Kangjeng Nabi, dakwah khufyah lalaunan dakwah teh beres terus Kangjeng Nabi door to door tilawang kalawang dari seorang ke seorang lalaunan Kangjeng Nabi terus di pasar-pasar di kerumunan-kerumunan manusia dakwah na Kangjeng Nabi. Ya Allah, kita nyampaikan bahwa pangeran teh Allah, kita nyampaikan bahwa anjeunna yakni Kangjeng sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ih, Kangjeng Nabi dakwah teh horenganan dicaci maki. Diciduhan Kangjeng Nabi teh, dihalang-halang Kangjeng Nabi teh dakwah teh. Geus puguh penghinaan ti kapirin-kapirin terhadap Kangjeng Nabi lain sakadar eta. Kangjeng Nabi dihadang supaya ulah dakwah. Geus puguh cacian jeung makian mah. Diciduhan mah dibura Kangjeng Nabi geus biasa. Kadang pelebah pernah Kangjeng Nabi keur sujud di tendenan kotoran onta dina pundakna. Dakwah Kangjeng Nabi Masya Allah. Mata urang kuari sebagai penerusna kakarak diomongkeun bae mah atuh ulah sok haju nguringkak bae. Abong-abong boga besi teh. Tenang bae lah. Geus biasa jelema deuk diangkat ku Gusti Allah, dicoba heula mentalna datang ka mana. Dek dijadikeun kiai ku Gusti Allah dicoba heula nya ani teh jadi kiai na dek nuju ka aing apa dek nuju kana dunia dicoba lantaran Kangjeng Nabi na baheula kos kitu dipanggil ku Abu Jahal teh mat lah geus kieu bae kuari mah sia ulah sok haju ngajakan kitu bae kuari mah aing mah dek nanya bae ka sia mah da sia alo aing ieu sia ngajakan kitu bae tapi bae dek hayang jabatan ku aing dijenengkeun sia dek hayang harta aing dek kumpulan jang sia dek hayang awe pilih awewe anu mana. Lamun urang dikitukeun mantap. Entah dikitukeun dia jangan proposal ulah nyieun tadi itu. Masya Allah, kakarak kandidat datang bae kandidat geus bekah liang irung. Asana kabangun di dapur mah ieu. Sial tak kiai. Bloon jasa pancena deuk ngahayukeun agama edahan kok geus kitu mampir heula. Atuh lambat mah dakwahna. Tuh Kangjeng Nabi mah kok situ pilih ku siaran. Hayang jabatan, milih sia dijenengkeun di mana ku aing si hayang. Hayu, jaka kawasan aing Mekah mah. Hayang harta, aing kumpulan. Atau nu aing geus dibikeun ka si asal, tiang ulah ngomong bae. Riben aing mah ka sia. Atau hayang awe pilih ku sia awe hayang hiji, hayang dua, hayang tilu, potongan nu mana bebeda ka gua, ka emang ka dieu. Ieu teh emang sia. Masyaallah. Datang ka kos kitu. Geus dihadang, dicaci, dimaki, diroga hala Kangjeng Nabi teh. Hese bae terus bae. Ditawaran fasilitas, tetep bae Kangjeng Nabi mang. Ai disebut teu butuh abdi mah kana dunia atuh Jawa meureunna dahar ngosok ngan abdi mah embung. Kitu kene jabatan be, mang dibere jabatan teh sarua jeung di Bang Baluhan, pundak abdi teu hayang abdi mah. Adapun awewe air sebar sebayangan mang abdi mah teu sambarangan lamun cak Allah teu mah teu bae. Henteu abdi mah teu narima Kangjeng Nabi mah Masya Allah. Kiai kuari. Jauh jasa. Insyaallah. Mantap baca teh riwayatna jang contohan urang pancenah ulama teh warasatul anbiya, orang jerona mah warasatul Firaun. Itu isi urang. Mantap teh sejuk deket kiai teh. Urang kali itu yuk ka guru. Wah, aing mau bawa ka ditu. Emang kunaon? Nyanakeun ngajakan pilkada si eta hareudang. Malah teu sejuk. Urang kali itu yuk ka imah guru yuk urang ziarah minta berkah. Aing kunaon? Kita mayaran apaan sas ya. Nyana kredit guru, kurang duit. Teu betah kan urang. Urang ka imah guru yuk. Ulah, aing mah siang ka ditu bae. Kunaon? Guruna yang kawin deui. Cenah cek pangeankeun cenah bahenol. Kos gitu awat guru lain lepak tadi ceng pilkada mah pilkada bae si adek milih ke mana atuh mangga bae hiji ulah sok narima kana pamerena kadua lah ulah
diilueun kos kitu masih memilih pantis murid tis awas ya mun teu milih kadinya ngisin mama mendingan digantung mama kos kitu mah ini iskan situasi Masya Allah ada punya datang atau datang lu masalah aja silaturahmi. Waalaikumsalam abdi boga perniatan ya dek hayang jadi bupati oh bagus baik doakeun atuh sing bener mingpina meujeun akan ngomong sakitu ieu malah haju SMS bener kan pun SMS kan beres haju diancam mal aku murid sia lamun teu milih ka si eta geus aing mah pepegatan datang ka dieu tolak tilu aing jeung sia Kiai Barloon teu deuleu Kangjeng Nabi masyaallah kabita ku pamerena ambay-ambayan ka dieu geus ulah dijadikan padoman kiai kos kitu mah lantaran teu ngajakan sejuk nuntun ka Gusti Allah asal teu nuntun ka Gusti Allah gas urang mah pokona mah kata mah wau kebo bae nih kos kitu mah ulah wau sapi kebo bae guys nah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah teh kos kitu pahit tapi Kangjeng Nabi murigi satu instruksi ti Gusti Allah kaulah teh kita nyaritakeun nauhidkeun manusia ka Gusti Allah dituntun manusia Allah anu nitahna kumaha bae pasti ditangtayungan ku Gusti Allah acara pae meureun geus waktuna kudu pae tah lamun kos kitu mah urang boga tekad mantep jasa ieu kuari kan nu pinter mah loba nu yakin nu hese cek Tuan Abdul Qadir neangan nu pinter hiji 1000 datang babari jasa tapi neangan anu jujur 1000 nu pinter neangan nu jujur datang hiji geus jago Allah karim mulai Kangjeng Nabi teh dakwah kemudian begitu dakwah sakumaha kamari teh Kangjeng Nabi dihina Kangjeng Nabi dicaci maki lah mat ulah sok nyarita-nyaritakeun pangeran-pangeran mat kamari geus aya instruksi ti Gusti Allah fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghair baliran Muhammad cek Gusti Allah datang ka ira datang ka nyana ngomong nu lain nyaci maki Al-Qur'an datang ka nyana ngomong teu nyaci maki pangeran datang ka nyana ngomong teu nyaci agama tah kuari mah baliran tinggalkeun instruksi pertama instruksi kedua ieu وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَلَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا nomor kedua Kangjeng Nabi titah ngabalieuran ya titah ninggalkeun untuk sementara lain ditinggalkeun haju diantep henteu dibere pepeling lain ditiiskeun heula situasi jeung kondisina pantugas Kangjeng Nabi mah datang ka maot dakwah teh ngabalieuran jeung ninggalkeun teh untuk sementara kamari kesementaraanna datang ka hatta yakhudu hadisan ghair hatta yakhudu fi hadisin ghair datang ka teu ngomong nyaci maki datang ka teu ngomong ngahinakeun ka Al-Qur'an datang ka nyana pindah omongan datang ka dinya ke datang deui anjeun Muhammad pertama nu kadua ieu tinggalkeun cek Gusti Allah wadar ay utruk tinggalkan sementara alladzina takhadu dinahum jelema-jelema nu ngajadikeun agamana jadi agama Islam alladzi kulifun nyana dititah asup agama Islam endahan dijadikeun laiba walahwa heureyan bentuk keheureyanana nyana ngahinakeun Al-Qur'an jeung Gusti Allah bentuk kahinakeunana melalui penyembahan patung dihirupkeun ku Allah disehatkeun ku Allah dirizkian ku Allah aya nyembah ka patung bloon goblok tolol coba diayakeun ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah dimumule ku Gusti Allah salilah urut teh kunaon atuh nyembah teh ka tangkal kayu diurus ku Gusti Allah dihirupkeun disehatkeun diberi fasilitas ku Gusti Allah kunaon teu nyembah ka jabatan kunaon teu nyembah ka harta nah ieu dua ya nomor kahiji jelema anu ngajadikeun agama sebagai laiba walahwan heureyan lalagaan nomor kedua wa gharrashumul hayatud dunya anu nipu ka manehanana gemilau kehidupan dunia anu dideuleu teh kemewahan dunia ku mata kasat
anu diudag teh kenikmatan kangeunahan suara anu ditampung ku ceuli, anu diudag teh kasengitan dunia zahir ku irung, nu diudag teh kalazatan makanan minuman dan lain sebagainya. Nah hanya dunia tak eta Muhammad cak Gusti Allah jelema nu ngaheureuyaan agama dijabikeun sebagai lawan wala ibad tinggalkeun sementara. Nomor kedua jelema nu kabongboy ku dunia tinggalkeun ulah dituturkeun acak-acakan nih nuturkeun ku sekarang itu. Masya Allah, iya konsep yang urang memeh perang teh kos kitu tah memeh turun ayat perang. Ya Allah ya Rabb. Kahiji nomor kedua maksudna laiban walahwan teh ieu ittakhadhu ma huwa lahun walahun min ibadatil asnam wa ghairiha dinan lahum, nyembah ka berhala sebagai agama nomor kahiji. Nomor kedua na ittakhadhu dinahum alladzi kullifuhu wa du'u ilaihi wa huwa dinul islam lahwan walaiban haitsu sakharu wastahza. Nyana teh ngahina ke Al-Quran, nyana teh ngawewewe ke Al-Quran, nyana teh nyacimaki Al-Quran. Tah eta teh lahwan walaiban, laiba walahwa. Besi cakangjeng cak Gusti Allah ya, wahai bangsa, wahai ibad, wahai hamba. Besi sakadar dongeng di zaman Kangjeng Nabi, dibuktikan ku Aisyah di tahun 2000, dibuktikan Denmark nyacimaki Al-Quran. Tambah deui Sayyidoni Rusdi nyacimaki Al-Quran jeung Kangjeng Nabi, tangtangan baheulaku kitu Humaini ayatullah Humaini datang ka kuari hirupna tepuguh karuh. Emang kumaha gitu teu boga keterangan Salman Rusdi pernah kunjungan ke Mesir ge lantaran Mesir mah kitu geus kacaplok ku Amerika rarasaan teh hampir terbunuh balik deui nya ke Amerika. Diberi hadiah Nobel ke Amerika teh bahwa inilah manusia yang gagah, yang berani, tidak takut mencaci maki Al-Quran dan Muhammad. Diberi hadiah Nobel, Masya Allah, lukara itu diberi hadiah Nobel, diamankan, diberi fasilitas kuari di Amerika. Nu kamari deui di Denmark sarua bae, tambah deui nu kamari, Masya Allah. Nu mantek lamun urang ningali ka tukang setik bajos bus eta teh pernah ditimpa ku sendal, di tempat ku sepatu teh suatu penghinaan panjelemana eta teh dibawa ke Amerika. Waktu di Baghdad ditimpa ku mahasiswa jeger, eta teh balesan daripada nyana ngahinakeun terhadap Islam. Sebab di Irak saat eta kumaha begitu di sidang di Amerika kan teu ditayangkeun kan urang teu meunang. Emang kumaha kitu di Baghdad teh eta tentara-tentara Amerika teh ngumpulkeun Al-Qur'an, dicaci, dimaki, diciduhan, dikiihan, dibeuleum, dilengkahan. Nggak kumaha teu marudahna coba mahasiswa di Irak, mahasiswa di Baghdad. Nah kebenaran kunjungan ka ditu timpa pakai sepatu jeger, cukup penghinaan sakitu cek jana untuk balasan. Kumaha eta panggilkan ke Amerika di sidang, kumaha nasibna nyana tetap mempertahankan Islam. Teu kumaha nyana teu gentar saya tiga acan. Begitu dibunuh, bunuh saya. Yang penting agama Islam luhur, ya'lu wala yu'la alaih. Jadi orang lamun neuleuh keberanian orang Baghdad bandingkeun jeung urang datang ke mana coba. Kuari nyana nu nangtangan Amerika luar biasa, goyang Amerika di tangan ku Baghdad. Datang ke kuari can pulih perekonomian Amerika teh gara-gara hanya seorang Saddam. Seorang Saddam teh bisa ngarubah transaksi minyak tina dolar kana euro, kabakan Amerika target bunuh Saddam. Teu masalah. Cek Saddam teh saya mah dibunuh juga hanya untuk bangsa, negara dan agama. Tah ieu urang keur carita kawawanenana bae. Nang tangan Yahudi teh datang ka kos kitu batur mah bandingkeun jeung urang Cikupa. Datang ka mana urang mah? Nang tangan ke tuh jauh bae. Lamun di deuketan mah boro-boro ku Amerika ku Obama kakara ku lurah ge. Mangga. Kakara ku camat teh mangga. Kuari target deui. Iran. Sebab naon? Dek ngerobah transaksi tina euro kana dinar. Otak manusia datang ke kos gitu. Cek najet sekarang kita alihkan. Nyana sekarang rancang. Mungkin iya, mungkin ngagos doang ke Amerika. Tidak usah pakai dolar dan tidak usah pakai euro. Sekarang kita pakai dinar. Kelabakan kedua kali Amerika. Iran target kedua cek Amerika. Uji coba Israel jeung Palestina.
bom nomor kahiji Husein, Hasan, Husein, kemudian Ali, boga tilunya. Kakarak dilalagakeun doang kok Iran teh. Wah, Husein ya. Islalagaan anak batur mah kos gitu. Anti Yahudi, anti Amerika. Urang ka Iran, lamun teh amah, ieu urang lain urang Indonesia, meureunanan mawa dolar teh dihina ku nyana lantaran urang Indonesia ngandeuleu doang ka beungeut. Hartina di dieu mah anti dolar. Sedangkan urang kabehan mawa dolar di dieu waktu ka Iran teh cak cenah geus anti dolar kami mah. Anti ka Yahudi, anti ka Amerika, anti ka dolar mah. Pohara jasa negara mentak target Amerika. Hei, cak Iran, kami ge targetna ngancurkeun Amerika. Ieu mah keur lain carita naon? Carita wawanena pohara jasa. Bandingkan jeung urang sebagai bangsa Indonesia anu geus luhur jasa di bawah ku Bung Karno. Wari pelepes terkenal Indonesia, negara terhebat korupsi. Ieu ge muji syukur bae ka Gusti Allah geus berarti. Penggede urang sakedeung deui tinggal ngancrok doang kadinya asana mau mubrus sajeun buku. Aduh, atuh lamun mau ngubrus aja pojali ngubrus sarua bae. Aduh, Masya Allah. Tah, ieu keur carita wawanen. Diadukeun Syria. Wah, kabar ka urang teh goreng jasa. Urang teu nyaho aslina di ditu. Membabi buta Mesir lantaran eta teh bonekanya anak ternyata boneka deuk hantem tuanna. Anu tadina mah dianggap ku Amerika teh sakola di Amerika, dididik di Amerika, dijieun pelornya supaya jelema Mesir teh Amerikais, ternyata deuk bangun negara Islam nya di Mesir, perangkeun ku Amerika. Di urang asal berbau Islam bae. Tah, Gus Dur berbau Islam, lengserkeun. Kuda dibawa ke ditu Amin Rais. Bagaimana saja caranya? Tidak terbukti datang ke kuari di sidang naon Gus Dur. Lantaran berbau Islam. Lamun kuari aya kiai, ya diangkat ke masyarakat Indonesia jadi presiden misalnya. Haju manehna bener-bener menyuarakan Islam, moal kungsi saminggu. Nasib kedua, lengser deui bae. Asal manehna tapi lamun mainna kuat perang. Mantap cek urang mah maningan Oma Irama. Oma Irama mah geus jelas nya mah. Geus jelas pokona mah. Pilih nya na. Ketika jadi presiden Amerika ngomong nyerang, cak Amerika, cak Oma Irama serang, ribut, nya mah ngagitar kan. Cak tentara sial-sial teuing, aing paeh kana ngagitar. Aduh, Masya Allah. Endahan darah muda ku nya di kieu. Teu beres Oma Irama. Ieu keur carita Kangjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan masalah heulanan Masya Allah. Nah kadua kali wazaril ladzina takhadhu dinahum, tinggalkeun ku ajan Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma, nyembah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim. Nomor katiluna kudunya heula hakna dina agama, kudu kumaha nu sabenerna hak dina agama adalah alladzi yansuruddin li ajli annahu qawmat dalil ala annahu hakun wa sidqun wa sabut. Tanjerkeun agama ulah lalagaan, ulah aya laibu walahun dengan cara argumen-argumen Islam, dalil-dalil kekuatan Islam, tanjerkeun, bejakeun halal haram, halal halal. Iyalah nu bener, iyalah nu salah, iyalah nu halal, iyalah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh ieu haram, oh ieu halal. Tos itulah nanjerkeun agama secara pendidikan heulana. Terus beja-bejakeun. Nah, kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang. Agama teh ngan saukur dengunganna doang. Jero nama aya muatan-muatan lain agama. Fa ammal ladzina yansurunahu liyatawassalu bihi ila akhdhil manasib war riyasah wa gulabatil khosmi wa jam'il amwal fa huwa nasaruddin lidunya, hilak bakal cilaka. Anu didengungkeun mah agama kunyana, nu diomongkeun mah agama, label agama, moto agama, misi suarana agama.
tapi horeng di jero nama liat tawassalu bihi akhlil manasib ngan sakadar hayang agung doang golongan organisasi supaya kadengina gede atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan agama teh ngan sakadar jadi jembatan atau caraje jangan luhurkeun dirina kahiji tahta kahiji posisi riasa atau golabatil khosmi perseteruan germajina perseteruan ya organisasi atau parpol digedekeun ku urang nama Islam lah hanya untuk persatuan dunia atau wajamil amwal dan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya kabeli sekopi kabeli apansa yang kabeli anu tak iya make atas nama Islam tapi nu jelas man nasaruddin lid dunya iya mah bakal silakan kuari jasa ayat ieu lamun aya jelema di parpol make Islam padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan padahal misina hanya untuk golongan padahal misina hanya untuk dunia baik karena agama nah ieu hilak bin hilak tak asup kana ayat ieu wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun kumaneh wahai kiai jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang hanya sakadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan hanya sakadar kegedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan jangan sakadar nganterkeun kana mansib jangan sakadar nganterkeun kana riasa hanya jadi kepemimpinan doang hayang jadi menteri di parpol make Islam hayang jadi presiden parpol make Islam tinggalkan wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkan ulah mimilu kos gitu kecuali orang musyawarah kabehan yu urang nyieun partai politik napas Islam siapkan ke orang segala-galana ulah aya semu-semu di dinya teh tangan ku urang jang pemimpin partaina saha jang ketua saha jang wakil saha jang bendaharana saha jangan seksi itu lain-lain sebagainya sah lu tegar di agamana dengan maksud keadaan orang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ke Al-Quran ke Islam atau minimal dikasihkan beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkan ke orang kadinya siap orang mah di tengah-tengah demokrasi ngacak-acakan orang ieu partai politik orang mah Islam baik presiden apa dek sahabat no penting kurang ada kajungjung agama Islam tak lamun ekos gitu dukung lamun eueuh wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa la tinggalkeun contoh bari jaman petilu waduh gambar nage Ka'bah wahana jasa aduh hayang naon gitu ngaranna dipilih datang ke gambar nage Ka'bah bagus lain lumayan teh boh keur Ka'bah nu pertama oyag Indonesia henteu goyang mangke koma ieu mah oyag-oyagan wow suara P3 Soeharto datang ka ngeluh mulailah nyieun kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang padahal disetting sedemikian rupa ku Golkar matak jahat jasa Golkar tetapi kapan eueuh misi Islam jadi baik presidennya tetap Soeharto nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya urang rakyat atuh kieu bae sama apakah aya hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ka undang-undang negara teu aya boro-boro diasupkeun kemanusiaan yang adil dan beradab ge dileungitkeun henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab eta bae itu perkuat teh eta sakitu sahengna petilu teh ganti ku ari mah ku bintang merosot waduh salah ya penataan politik gambarna bintang salah naik deui petilu teh wabah deui geus jauh jerona teu beres muncul deui PKB muncul deui PNU muncul deui berbagai partai-partai Islam hayang Wahabi PKS pilih ku sia PKS moal usoli ka dituna moal marhaba sia ka dituna si hades ya ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS
pancana kieu nyaho aing cak Gus Dur kadeleuna doang jenggotan bagus sendal non gara-garana calanana kahandap wow ongkos Sunni luar biasa jero nama Wahabi meles-meles maka kadeleuna bae kamari pas keur sidang kula di ditu teh di jerona aya bugil-bugilan pada eta PKS eta nu kos kitu teh runtuh PKS yes bohong berarti lamun di laluhurna bae kos kitu komo kahandapna deuk ngomong naon sia emang tiba heula ge teu bagus geus puguh Partai Fan Muhammadiyah ka kos kitu mah urang geus teu asing deui ngahiji di dinya jeung Persis ieu nu didukung ku NU PKB eueuh Gus Duran atuh kan kamari ieu ge ngalawan dina ka Gus Dur deuk nu mana deui pilihan urang ku ari mah geus engke mah urang mah ta sirana siratu mana atuh dukungnya urang Golkar penjahat agama mah Golkar loba kiai nu tiges leuh ku Golkar baheula ieu mah kenyataan bae ulah kasinggung Golkar mundut balik baik ku ngaji terus gitu keayaan Golkar P3 penuh tipuan dahsyat jasa nipuna PDI atuh tah manggeus kanyahoan kurang henteu bau-bau acan ka agama bau ge henteu komo teu mah bau ge henteu ayo geus kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu nah carita partai mah kos kieu di urang mah carita partai organisasi kuari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur diomian berangkatna maknya organisasi NU ketuana bisa dibeli ku Atut heran aing mah pancen ada galuhurkeun agama kok bisa dibeli ku Atut kode bisa meuli atuh aing mah NU teh kumaha da di luhur ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden dibisiki nu ayeuna teh agil teh geus teu kudu nyaho ka jerona bang kula mah nyaho jeung orang luhur jeung orang NU di luhur kunjungan ka imah dulur kula ngobrol kieu lah kiai cenah tah di jerona NU teh nu ngantak ka jenting lawan saha bae sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon artina ulama khos eta di ditu kanjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah tapi kos kitu kaayaanana nu mantak lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden agil sirot menghadap heula sakitu ge cukup dina politik cenah ge kula mah teu nyaho bagusan teu nyaho sia geus mendingan milu ulah geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana keur acak-acakan ku ari ieu mah keur carita eueuh deui cenah KBG di organisasi agama hanya jadi lipstik doang artina lipstik teh gincu jadi artina gincu teh kieu bibir teh dibeureumman bagus amat barang kana cai hideung padahal bibir sia geuneuk sial Agama yang kadang berem, ternyata kos itu agama kayak kos itu bagus yuk agama barang dikobrehkeun teh jerona sial gono, geus puguh parpol mah, tah wari urang sikap urang kumaha nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan di organisasi geuneuk agamana urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung tadi dibacakeun wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun ku anjeun partai-partai tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi urang mah urang bae ngaminan bae geus silanan satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh saruajeun transaksi per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan per lapas urang teh keur transaksi perintah larangan kuarik dibuktikan kurang nyolok urang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar disolok ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uning lain mah uning mesti jabok ngaku sia ambil teh nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar hasilnya diberi mobil cek malaikat jabannya ya anak gua seret karena raka seret iya ini masuk Golkar diseret pasti dasa be pokoknya aing mah geus pastikeun dasa lantaran tah ngajuk ayat ieu la ibau walahwa zaril ladina tinggal eta teh lalagahan ngomong agama di Golkar teh lalagahan sedengkeun urang titah ninggalkeun allazina takhadhu dinahum la'iba walahwa panjat teu kadenge ku ceuli sia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku ceuli sia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu ka
ieu mah cerita ayat deuk ka mana lompat aja kos kitu tafsiranana tuh ji supaya jelas ieu mah supaya jelas supaya nyaho bae bae kieu petiga yai cek malaikat nun kula yai masuk petiga sumuhun maksudna agama beneran bener nyaho setengah naon bae atuh nu petilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina teu aya ajupan yai nyolok bae seupi cek malaikat zamannya sarua seret rada ke tengah ieu rada ka tengah ye kiai PDI yai ya nyaho teu partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona maksudnya rek naon eta teh ngaluhurkeun agama henteu tah mah henteu rek agama rek naon atuh rek kikituan bae lah ibawalah wa seret ieu mah jelas jasa ieu seret sareren kabeh aduh ieu mah geus lain seret ka tengah teh melebes ikir carita wazaril ladzina takhadzu dinahum deuleuh kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partena aya eueuh anu teu lai bawalah wa artina lai bawalah wa teh tadi teh ya liat tawassalu nyanyian cukang lantaran melalui agama akhdil manasib hayang pangkat wariasa hayang jadi pamimpin gola batil khosmi debat supaya menang jamil amwal ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana nah iyalah anu nasaruddin li dunya agama dipakaikan da dunia kumata wazaril ladzina takhadzu tinggal Masya Allah sing ade abeh urang ulah salah ketika kitu di sidang jaga di Robul Jalil saurang kan ya Allah ieu timbangan urang di tengah dihisab gerokeun saurang jelema neureuleuh kabeh wah tuh kiai urang tuh coba kumaha tuh kiai urang tuh lu baheula make jubah teh tuh nu udeng-udengna gede teh iya coba dideuleuh ku urang horeng diseret cak anak buahna yai bae diseret ku urangnya aduh ngaringis jasa ayat ya karim masyaallah eungap ieu si gade ieu teh kakarak meme ieu teh meme ayat perang geus kita ninggalkeun kabalir untuk sementara kabelah itu namun bedegong bae terus perang lain kudu orang ditinggalkeun lain perang matak perang Kangjeng Nabi jihad fisabilillah yang urang kuari lantaran perang geus bae urang mah di jero imah bae magahan ngaji salat geus aya nu kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya ngadoakeun beusi salah ieu beusi salah urang mah nyakeran Al-Qur'an mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana babari urang jawabna sia resepna ka mana urang mah ka Golkar nu mantek resep ka Golkar sia kunaon aya karasana urang tuh karasana ban kaganti bae sagana teh tuh kumaha sia bae teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia mun nanya mah encan kos kitu batur lolos ya ditu geus teu kudu kumaha salametkeun ieu tah ayat ieu tah awas ya pemilu nu bakal datang lamun sambarangan ieu kacaplok ku ayat ieu sia aing mah ngabejakeun doang geus ya aduh mangkaning Haji Pudoli geus kontrak politiknya aduh lain nyana bae loba deui teu kudu disebutkeun ngan nyana bae lain digigir insyaallah wazaril ladzina takhadzu balik bae mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadzu dinahum la'iba wa lahwa tinggalkan ku anjeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyan teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyan melalui agama padahal jang dunia tinggalkeun moal beres ukos kitu mah hiji panjang gini eta caritana cukup boleh sakitu wa gharratsumul hayatud dunya tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia nu dunia nipu kamanehanana pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak
ngarau kusiku cek orang Bandung mau tuh hese mal kumpul-kumpul dia pakai ngarau mah kudu nama iya mah kusiku atuh acak-acakan. Nah nu dideletingan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar kebelah ditu nama hayang rarau dunia teh belah ditu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri jadi menteri engke bakal dibui buyeun loba jasa buyeun sabaraha miliar triliun teu kagok masyaallah. Iya tinggalkan jelema nu kos karitu cinta dunia. Komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah. Tinggalkan jelema anu hese ditungtuna ka Allah atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia. Tinggalkan moal beres ya hirup sia kos kitu mah. Kurang kumaha jelas Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara lain berarti ditinggalkan terus ke ira-ira deui bere jangan. Nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Terlena ku dunia jabatan aya di aing pangkat aya di aing wilayah aya di aing kakawasan aya di aing dunia aya di aing Indonesia manu aing sia mangontrak kabeh ge hayang awe nu mana bae siap mantap jangan mengizinan bae kana hotel sebab di jerona pagaweannyana teu kumaha tuh janyana nu sok emplang-amplung ka hotel mah pusan pesen nu bule, nu putih, nu hidung sekaligus pesen hayangnya hojerona kos kumaha. Dah nanti aya kita kudu jauh ke Jakarta aya dek dibangun hotel di dinya deket genjang aing. Tuh dah kabeh kos sekarang itu. Nah, zaril ladzina takhadhu dina. Hiji jelema anu kitu ngaheureuykeun ka agama. Tinggalkan. Nomor kedua, jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama. Tinggalkan. Mendak Kangjeng Nabi Isa da Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Tes eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malekeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung cak agama silakan jeung aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Saing mah jamal kebal ge paet cak Kangjeng Nabi Isa. Siap yes istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Dua. Mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu. Kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajengkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah bae. Per jam, per detik, per menit, per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah. Tapi tetap dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cager asal iman ka Allah. Aya jelema lampang usap cager. Aya jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiopok beres. Bangsa kutil bangsa doton babari tah geus kos kitu mah. Aya jelema batuk bae aya ge ieu kula teh batuk bae tiopok. Coba kurang ya batuk baik tiup popak. Aduh manjur jasa manjur kene teh ge ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager ku si kiai eta mah bae manjur kene teu hese deui ulah deui we ka dinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun Tuhan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung kaula mah sebab kaula mah rasul dibere mujizat anjeun mal kuat ulama anti dunia anti jabatan hiji Allah mal kuat ulah milu henteu kula menek milu bae ulah henteu rek milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetep dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah yang ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta jelema sesapoe kadua poe kan lapar Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3 meulingan roti 3 pas kebenaran geus aya 3 cek ke Kangjeng Nabi Isa kula salat heula Allahu Akbar nyana juga tukang nu 3 teh dihakan hiji
di dahar ku jangan lap beres aja nyana milu ngarendeng jeung Kanjeng Nabi Isa kos teu pantah Allahu Akbar nipu beres Kanjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik mah kasuk ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kanjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui waduh cak Kanjeng Nabi Isa Allahu Akbar beres garak na hari cak Kanjeng Nabi Isa mana rotina ye tah pan 2 kamana hiji juga nya pan kula mah salat tadi pugu geus dahar ku nya apa ka tukang nya ngadahar roti blon teh coba eta ki Golkar teh kitu tah pokos heuh cak Kanjeng Nabi Isa ieu tilu pan tilu ka mana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mah salat bae di gigireun tuan kadang Kanjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh boho zahiran wa batinan geus kadeuleu ya cak Kanjeng ieu tes paling sia tes berangkat sajaroning berangkat Kanjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho ngadah roti hiji sahanya yang maling roti tadi saha cek Kanjeng Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae cek hebat biasa ngomong hebat galeuwihan Kanjeng Nabi Isa mah pantari sakadar nyaho nya mah babuk bae habek pangaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah berangkat deui sagesa berangkat terus lapar sagesa lapar cek Kanjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kanjeng Nabi Isa iya uncal tau nyamperkeun ka Kanjeng Nabi Isa mah ditepak dong tak ngegoler tepak deui tak asak menang manggang nyana ge molotot bae cak hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cak kana kos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tepak coba saha mun setan mun jelema ti kemabek lah eta teger kene eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cek Kanjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon wae dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei ucar go udang deui bas berangkat cukup nyana tercengah kieu babu eta ilmu pohara ilmu luar biasa caknya teh abo paingan ditadawah orang yang boga ilmu na heeh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kanjeng Nabi Isa tambah habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kos teu boga salah nah kemarin nyebrang model penyeberangan gede urang mah sadane gitu Cisadane jembatan nah iya orang kudu nyebrang ka ditu cek Kanjeng Nabi Isa iya tuh kula mah kumatuan bae itu kula mah akeup ke naon cek ayo guys Kanjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak terus cai teu oyag-oyagan cai ayo lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek lamun teu ngaku oyak cai ngana ngahuleng we cek ngana ente bener ente duka teu masaha sugan nyaho saha nu ngadaharna ente berarti kajenting pae moal ngaku kajenting pae moal ngaku gengsi teh kos kitu gengsi teh kos kitu pugunya ho di partai teh agama bae nu diomongkeun teh pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling dihandap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih kene gideg kene bae cek Kanjeng Nabi Isa ieu masih kene moal waka ngabejakeun saha atau tengah henteu si kula mah mung teger raut cek Kanjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak ayo guys nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu nah aya lapangan gede dikorek ku Kanjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kanjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas 3
cek Kangjeng Nabi Isa ieu bagi dua urang. Bagi tilu ieu tajang ente, jang anak. Cek Kangjeng Nabi urang misah di lah geus lah urang bagi. Eta nu hiji deui. Nu hiji deui jang nu ngadahar roti. Ulah. Eleh deet cek Kangjeng Nabi Isa. Sia. Eleh deet. Sia ieu nu ngadahar roti mumun. Aduh, tak cinta dunia mah kos gitu tah. Ujung-ujung nama tuh kepleset bae. Kajenteng di wali-wali, kajenteng di kiai-kiai ayo lain mah. Atuh kanyahoan bae. Kanyahoan bae tetep. Atuh padahal mah ulah ngaku kayaknya. Ngakunya hula cak anak ku hayang emas teh. Kangjeng Nabi Isa siap bener ngaku ho cenah kula. Ai sia ngaku mah geus tah nu dua jang sia tuh sia ngada roti teh. Nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kangjeng tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah dua cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing geus tinggalkeun di dieu alhamdulillah. Tuh ditinggalkan teh pan alhamdulillah nya nama emas bos ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah ieu mah poharaja salamun dijual hiji bae geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih pohara keur mejeuna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan pedang geus dikikeun set naon eta emas nu saha nu kula lamun sia teu babagi mun teu babagi ieu beuheung tarohana mun babagi salamet cak kitu bae aing babagi salamet teu babagi beuheung cak ngana dedek sugih teh jadi aing geus kahayang kuda imah tanah teu kawin deui malah mah aing sih mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji nuhun gas tah dijeng sia nu bogana dijeng batur aing dijeng aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu mah salah saurang meuli heula sangu beli roti aing nungguan di dia bari istirahat ayo itu mangga ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayam aing deuk meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun ku aing geus nyana dahar paraeh ku aing kabeh mantep jasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya ceknya nangis baik ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diengkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cekna ieu ide bagus ieu geus beres ya sip geus komitmen nya sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta bos Lila datang, kuluk naik kuda, mau bungkusan tilu, nunggu setengah racun. Atuh pan tadi kayak deui tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang, lading kayak deui, ya ceger bae. Atuh langsung bae, datang, pokol, goler bae, misah uluna. Tinggal 2 anak, orang bagi 2. Jadi berarti hiji setengah. Nah, siap, orang balik kan, membe balik, orang dahar heula. Atuh dah lahar heula. Aduh, jadi mak-mak lapar teh atuh, teu keubel molotot. Molotot kabehan, mun dia molotot mabok kitu. Aing mabok ieu. Mabok-mabok nang racun paeh kabeh. Emas ngagoler 3 jelema marabok kabeh. Paeh bae geus kabeh. Nu hiji dibunuh, nu 2 mah ku racun. Teu keubel Kangjeng Nabi Isa datang di kadinya. Jo, pan ngagoler ieu kabeh 3. Naon ieu? Emas na araya kene jelema ngagoler kabeh munajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia
kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi parahe ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujung nama kos kitu tuh nu mantak mahnya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3 kudu ngajual ke PDI kudu ngajual ke partai kudu ngajual ke kandidat hina makanya sekedar menghasilkan nu hina agama nu mulia dijual kadinya naudzubillah min zalik wa min zalik mandak ayalah ayat ieu wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunia ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi tegar mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi tegar mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haji jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh Masya Allah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karang itu lantak ke ulah hayang kurang nasur asal pas jeung Al-Quran jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Quranat melo satungtung apa los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah di jelema nu ngambeuna ge bakal modar gitu bae sih hese amat sih jadi geus mantep lantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid geus bararisa salat belajar nyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajeun kumaha ge ka dieuna sok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah itu terus gak itu kan ngaji di nukos gitu mah otomatis kutu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuai di nonaktifkan pugu barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae pugu bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri kos ngarti bareng yang presiden orang ayo presiden dirinya orang kita muludan kita rajaban ngaji atau orang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jar raja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas wae moal dimangpaatkeun teu mabruk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah pemerintah wayah nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai hidup masyhur mah loba nu jari raja teh teu jaraheun ye dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah pasal ai can jadi mah boro-boro sagede urang sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula sagede Abu Bakar Shibli gubernur teh gubernur berangkat nanya aku mata eureun nya jadi gubernur seksi Sikti teh bos terbesar di Baghdad kulantaran manehna can boga ilmu batin sampai kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna kayak geus jadi wali ka Karak berangkat teh Imam Ghazali geus 13 tahun jadi ulah sok sacablakna suku tuh da naon jadi bupati jadi gubernur ge kiai ge atuh kiai nu mana mangnya kiai modal sia ye da ceng pikir itu ya Allah ya Rabbi gharat sumul hayatun galak gasa dunia jadi orang teh okos kudu bisa kadeulina mah okos goresep pada hanteu gitu
ulah padahal mah urang teh resep kadelna kosong teu tipu tah maksudna nu bagus mah kadelna resep emang bener resep ai urang mah lain emang kadelna resep padahal mah bener-bener resep atuh sedang tah kos kitu mah pa bisa-bisa hirup jeung Allah Allah nu maha ningali Allah maha nguping Allah maha uninga per detik datang ke urang maot didelekeun ku Gusti Allah sing hade urang gulak-gilak diri urang ih sing hade jasa sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an dititipan hadis kitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala dua jelema tinggalkeun Muhammad tapi kan itulah wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah wa dzakkir wallahu a'lam.